Seorang pemuda ditemukan tewas di sebuah perkampungan. Lah, geus caang ning. Mana apa video artis viral tuh? Tuh. Ari hayam jeung dog helaan mana? Siap rame. Bete kieu euy. Ya koran jeung maca koran ah. Sugan we aya lowongan kerjaan. Jur, berita naon dia? Seorang pemuda ditemukan tewas di sebuah perkampungan. Menurut saksi mata sebelum meninggal, pemuda tersebut telah memperkosa seorang nenek-nenek. Setelah memperkosa nenek tersebut, pemuda tersebut mengalami kejang-kejang sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah dilakukan otopsi, ternyata pemuda tersebut meninggal karena keracunan susu kadaluarsa. Susu nenek-nenek dikenyot, nodak. Wah, orangnya tebak-tebakan ya ke mana ya? Tebak-tebakan naon, Reng? Kieu wae. Ari hayam jeung dog helaan mana? Nya heulaan ayam lah. Kela ngahabet helaan ayam. Kan dog bijilna di hayam. Nya salah atua. Helaan ke dog lah. Nahan dog. Yuk maneh ka warung indit. Terus beliin dog. Pasti maneh ngomong nak mang, meser dog hayam. Mau mungkin maneh ngomong mang, meser hayam dog. Bagus cenah. Yan, ari maneh kunaon? Aing teu bisa sare wa peuting wa. Teu bisa sare kunaon? Loba reungit. Peuting loba reungit. Udah aing geus make obat nyamuk. Obat nyamuk ayeuna mah geus eueuh nu ampuh wa. Bleguk sia mah. Mun yang sare, lain make obat nyamuk, make obat tidur. Ih sian teu rame. Bedul. Kuat song hek itu. Uluh, ai si Papi rek ka mana meni gagal euy. Rek jalan-jalan atuh Mi. Geus gaya kieu. Mau siap-siap? Hayu atuh caokeun lah. Cik teu ka dieu heula pih sakedapih tah. Cari ke lagi dia ya. Ka dieu yang, ka dieu. Sok, duduk. Sok enggak cari dieu tah. Ih, Naon atuh Mi? Lain agra siap-siap. Madon dina, tadi yuk di dieu. Kunaon sih? ih jaket siga jaket kulit pi asli lainnya. Kela, mami teh yang nanyakeun ieu asli apa henteu. Urungkeun heula lampuna atuh poe. Lain poe pi lain lampuna tah ieu kacamatana buka heula sakedik. Lah. Itu pi. Alah heueuh. Poho. Yeuh. Ari mami sok gabah-gabah. Kita jaket kulit teh asli. Menang meuli ti Garut. Cek si amangna ge. Sok cenah. Cenah cobian we, diduruk cenah. Upami teh percanten mah cenah. Terus si amangna diduruk, diduruk ieu. Terus diduruk. Henteu teh gosong, henteu. Boas we atau naon henteu. Berarti asli. Terpercaya mami mah da can ningali. Cik atuh surut ayeuna. Yang geus yeuh ayeuna dipraktekkeun ku papih lah. Papih mumpung mawa korek ieu. Yo, nya tingali nya yo. Ceup, yo. Tuh. Tingali tuh. Tingali tuh, nya. Tuh, percaya tuh, tingali tuh. Alah heueuh geuningan pi teu naon nya. Udah asli atuh kulitna ieu mah, lain abal-abal. Mami mah teu percaya. Astagfirullahaladzim. Hayang naon deui? Kan aya cara ngecekna hiji deui pi. Naon atuh? Da si abangna ngomongna eta hungkul nih ka papih mah. Eta kulit kan Heueuh kulit. asli. Nya asli atuh nih, mah nya abal-abal. Heuh cobaan ku reungit. Nah, geuning ku reungit. Mun ieu digegel reungit bentol, berarti nya kulit. Wah, nya bensin atuh. Di motor. Di mana, Wak? Di bagasi, Reng. Ngomong atuh di bagasi maneh teh. Mana tangkurak? Wah geuning.
Eta buka tutup bensin. Bensin korek tangkurat, kayak bensin motor. Wah, itu benang corona. Reng. Mana apal video artis nu viral tuh, nu koski. Video kita video naon, Wak? Eta nu viral nu siga artis. Oh, apal, aing penting salalajo. Kuat kaitikeun wa urang ka maikeur sare. An hanya akal wa euy. Can beres, bisa berhudang urangna. Terus kumaha tuh? Heuh nya eta wa masalahna teh. Urang hudang, dua keliu kiri kanan sugan mah aya aweuna teh. Ayeuna teh eueuh, si goblok nya geus we ku urang teh ditulikeun deui sare. Terus ngimpi gitu ditu. Urang ditulikeun sare teh sugan mah bakal nuluy kitu wang ngimpi basahna teh heuh. Ayeuna teh kadang ngimpi modal. Terus Aing ngimpi ieu mah pas udang teh beda jeung anu ngimpi basah wa euy. Ai pas udang teh pas dicabak jol bener aya taian wa euy. Astagfirullahaladzim. Ayo papi rek tepi ka jam sabaraha main game teh. Ih, tinggal di jam sabaraha. Mana tuh Mi? Karek jam sakieu kalau enggak tuh. Mengganggu wae lah. Mun papi gering mah nya. Si Kelly ge moal ka dieu ngurus papi moal daekeun. Sugan kitunya si Alok datang ka dieu ngalengok. Moal mungkin pi moal. Mami, kemana mami nguriwa tapi mami nu ngurus papi. Banyak tuh sekali-kali nih refreshing, pusing gawe wae, hang refreshing untuk pergi yang main game. Bus ah, mami marek sare we. Yun kapan lupa lagi? Si mami mah itu wae game nih punung. Aing mah euy, asa elehan lain tadi teh main teh. Elehan we jeung kumarik ka master na teh mah. Jam sakieu geuning, jaba urang isukan asup pagi. Sanu rek kahudangkeun nya. Si mami lagi ngambek gitu. Tuh kan, si mami lagi geus peureum nonggongan deui. Isukan sanu rek kahudangkeun atunya. Bingung euy. Si mami geus sare gengsi rek ngahudangkeun nantilah. Tadi geus heureuy. Geus paambek-ambek. Kumaha nya isukanya? Oh, bener. Nulis wae kitu nya. Oke ge meureunnan pas udang teh maca meureunnan. Tah heula. Sare heula ah. Mami sayang, gugahkeun papinya. Papi masuk pagi anjing. Geus caang nih. Si mami geus eueuh deui. Aing keborangan, ieu mah geus keborang. Aing jam sakieu si mami ka mana sih? Si mami ngado nyawa ucing. Papi keborangan, teu ngahudangkeun. Tengah hudangkeun naon ai papi. Sakitu ku mami geus dihudangkeun. Papi mah eta mah teu hudang-hudang. Ngahudangkeun we. Sakitu papi keborangan oge lah. Dicarekan ya ku si bos ya lah. Eta main tulisan urang geuning. Pi, gugah tos jam genep, bisi kasiangan. Gua kanca-kanca ajak lalen like, comment, share, and subscribe channel kosong. Ngomong naon Asia? Ieu mah celana bahasa Sunda goblok. Bangsa.